biasa. Ayo, urang sami-sami Banteng ngatanggukeun banyolan enteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kamu sadayana para wargi kaum muslimin Kampung Gunung Gedong sahubungan sareng anjuran pemerintah ku ayana corona ieu masjid ditutup. Dilarang sholat berjamaah nu 5 waktu, sholat kedah di bumi. Ku kituna, kanggo sadayana mangga masjid geura tanutup, tutupan kunci simpageuh. Kanggo solusina, ngalih sholat teh kamul, margi moal mah bebas dibuka, bebas kanggo berkerumun. Sanak sajadahna, karpetna, samakna, mukna, sarung jeung kopiahna. Sholat di moal. Margi masjid parantos ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gitu cerita euy. Ulah sholat di masjidnya. Aing maleban mulun ibadah teh moal abdol lah. Tong hariwang mang denges aya mall. Hayu wae mah urang beberes. Bawa perlengkapan ibadah teh. Mending cenah salat di mall da masjid mah geus ditutup atuh. Oh, ngan meureun dosa da moal malinjang ibadah. Ceuk pamarentah masih gitu ditutup. Tapi moal pan dibuka. Heuh, matakan hayu urang salat di mall. Keun mae lah. Rek afdol rek henteu daripada salat henteu. Masjid mapan geus punguh ditutup, geus urang salat di mall. Hayu atuh, sakalian geus salat bisa balanya nya. Heuh, kitu, salat di mall. Asik salat di mall euy.